aya sabaraha kali ka dieu nya. Mohon. Di satpol. Mohon. Kang ngos sosialisasi ieu kan teu kenging nya. Mohon. Jalan di dieu panginten. Mohon teu acan wae kunaon eta? Kulan? Manawi. Tah ari perkawis ieu mah anu ieu kan ieu nu gaduhna Pak. Nuhun. Ari abi mah tah ieu ari nu abi kan ieu kan Pak. Rujak nuhun. Rujak. Gitu janten teu mangkal gitu mohon. Gitu. Sewaktu-waktunya Tah gitu mohon. Panginten nya abdi dititipkeun ke sabaraha kali ka dieu panginten nya Mohon. da abdi panginten aya tugas Mohon. abdi sesuai aturan panginten aya nama sangga mah surat pernyataan gitu. Mohon kumaha? Enggak sareng ieu. Manawi surat pernyataan anak kumaha? Nyuhunkeun di awasala. Sok nu rada ieu. Rada ngarti teh. Punten. Mohon. Bapak teh selami itu teh? Atas selami abi mah. Mohon. Jadi awas kudu ieu. Punten jelas teh ieu. Pernyataan yang di bawah. Ya, dengarkan ya. Dengan ini saya mengakui kesalahan tersebut dari akan mematuhi sesuai dengan kekuatan peraturan yang berlaku. Apabila tidak dilaksanakan, maka saya siap diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tah gitu eta kumaha? Kumaha persetujuan. Ieu teh jangan anu para pedagang unggul nya Pak. Para pedagang. Ayeuna abi nyuhunkeun kebijakanana ti Bapaknya. Upami ayeuna kanggo pihak pedagang unggul nya Pak nya. Abdi pan seolah-olah milarian acis sahuapeut. Tah ayeuna upami anu ngaheurinan misalkeun nya sapertos parkiran ieu kumaha? Parkir ieu sadaya. Tah muhun. Kan sami eta oge sami urang teh milarian kanggo tuang leres teu? Leres. Tah cik ayeuna nyuhun kebijaksanaan kumaha tah eta? Solusina. Parkir ieu mah sakedah nyapakan jadi baru jalannya. Jadi memang kalau parkir itu kewenangan dari Dishub. Mohon. Paling kita nanti berkoordinasi sama Dishub. Sakedah nama pami ieu teh da teu tiasa di dieu Pak kalau betul kan pami parkir teh gitu kedah. Ah gitu mohon. Kela. Ya. Dialah. Mohon. So. Ari tadi si ibu kunaon TV orang-orang di luar. Iya teh cek si bapak kudu dimasukkan ke jero. Semuanya gitu. Ai parkir ieu bapak mah jakan ti disub nya. Tugasna. Ya. Dari saur di disub kumaha bapak? Kamari. Patos kieu Pak panginten ya disub enten aya mah kan kagak pedagang. Mohon. Memang abis sami sareng ieu di disub kami. Oh bapak bagian parkir. Parkir. Ai bapak sok kasaha biasana? Tah taruh ketuana ieu. Janten abi di dieu teh parkirnya di depannya. Tah umpami abi keleresan di